salam dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahman Mangjaya sapara kanca beren raskeun hanca dongeng mukatuna carios nyambung judulna nyaeta Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang. Ayeuna teu karaosnya hincak bagian ka-34. Sakumaha nu kauninga para wargi dina akhir bagian ka-33 urang ngabandungan. Niku lesung parantos mulih ka jati mulang ka asal. Harita akibatku disiksanaku Ki Modin. Ye para mitra tindakan Modin luar biasa kejemna. Hal ieu teh nimulkeun kapanasaran pikeun armada kumargi indungna tetapi niku lesung henteu nyebatkeun saha salesna nu nana sadirina. Naon sababna teu nyebutkeun teh kumargi tos teu kuat nyarios kitu. Harita ge nyebat mo teh maksudna mungkin bade Modin. Namun kumargi anjeunna teu kuat nyarios dituluikeun jadi tos teu aya kakiatan nyarios, teu tiasa nyarios naon-naon. Mawalah katingal harita teh para mitra kaayana nyikul sum teh geus mawur kitu. Tos kaayaan mawur. Mangga urang teraskeun di hanca dongeng etang-etang hiburan pangbebrahmana. Mangjaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalian kabingahan carios nyambung nu judulna nyaeta Jawara Gunung Manglayang. Red armada ngareret kagigir harita tuluy nangkeu awak kanok warna sari kuleungeun kenca pok armada kakara nyarita. Nok akang ngartos akang nampi kana piwejang ti Uyut sareng ti Nok kalayan teu hilap akang nganuhunkeun. Ditampi lahir batin kana kasayan ti Uyut sareng ti Nok. Akang mah nu dianggongang res teh ku eta we ukur tiasa ngarepotkeun wungkul. Kumaha ngawangsulkeun anak kasayan ti Uyut kali ti Nok. Sajabi ti kitu nu dianggongang res pisan mah akang teh teu acan tiasa mulangkeun ka nyaah ti pun biang. Rajieun ku akang dipilarian kalawan kapendak. Nanging aya dina kamusibatan bari kapendakna ku akang aya di lebet Kongo. Direumpeukan koregang awi haur sareng kararas daun jauh. Jabi ti kitu salira reksak saperos tapak anu nyiksa. Nah ya ku telenges teuing atuh manusia teh pun biang leuwih ka hanteuna. Cek armada nuk sirahna tungkul. Hate asa beuki peurih campur kanu nafsu kanu nyiksa nu jadi ibu. Ku dasar kitu. Kana pasti akang kudu nebus pati. Kudu nebus getih pun biang no. Pokna deui bari leungeun armada du kenca karaksa kana tak-tak nok warna sari nu ngaleper pertanda nafsu. Mohon diemut kadinya nama asa kacida-kacida teuing we telengesna kang eta jalmi teh. Mung eta we abdi mah. Rada teu ngartosna teh ku perkawis tuang ibu nah aya di lebet Gonggo teh direumpeukan ku regang awi haur teh sareng kararas. Mohon kararas daun cau. Nah kudu nyiksana atanapi tuang ibu aya nu nyimpen dirinya mohon nu dimaksad ku abdi teh kudu nulungan tuang ibu duka tunok. Akang ge teu ngartos. Pamila res teh mah aya nu nyumputkeun ku saha jalmina. Mungku emutan akang rupina mah kuno nyiksa dilebetkeun kana guha. Memaksana dimanapun biang ngantunkeun moal anu ningaeun panginten. Duka upami kitu mah tukang nanging bios kang ulah dianggo emutan teuing. Sanes ku akang teu dibales oge tangtos awal akhir jalmi anu kagungan itikan bakal nampi wabalesna. Karana pan di dunia pasti di alam akhirat. Nu moal tiasa nolak nu hartosna bakal dibales ku amalna. Amalna keneh kan saur Uyut teh mah ganjaran kanggo kasakumna jalmi gumantung kana amal perbuatanana. Aya paripaos melak bonteng moal buahna terong atanapi cabe pasti kana bonteng deui. Sing saha jalmi anu murak nangka tangtos eta anu katapelan ditahna kan nu tos ayeuna masangakeun we ka Allah. Ulah kagungan maksad bade males saur akang teh mah hutang uyar dibayar ku uyar. Hutang getih dibayar ku getih, hutang pati dibayar pati kan. Ayeuna mah saya sangakeun urang teu daya teu upaya. La haula wala quwata illa billah. Cek nok warna sari nu dipalar armada sadar. Ulah rek ngalajur nafsu ngumbar amarah nganteur kana pangajak hawa setan inggis armada cilaka ku pola sorangan. Eta nu dipikarisi ku nok warna sari ongkohan hate leutikna manok warna sari aya pakait ati ka armada. Ngan teu wasa nemerakeun isi hate sorangan rumasa jiwa awewe nu tahan nyimpen rusia batin.
Kitu dihatur punten Kang sanes ngadampal kana paripaos ngawarah ngojai kamari. Atanapi ngawarah luluncatan ka monyet ieu mah. Hiji tawis abdi ngangken sasaderekan ka Akang. Atanapi abdi ngangken lanceuk ka Akang. Margi kasebat jalmi mah sakedikna silih geuing, silih caangan. Tangtos Akang ge langkung ngartos tibatan abdi. Pokna deui asa beuki ngagalindeng. Sedeng nu dibere pandangan manggur melenguk bari hate galecok. Memang bener. Carita anok sarita kitu. Setiap jalma nu boga itika jahat. Atawa nu dolim ka sesama jalma. Tong dihukuman ku urang atau tong dibalas ku urang. Sarengkeun we kanu kagungan datana Allah Subhanahu wa taala. Da awal akhir ge moal burung aya wawales atawa aya perhitungan anu satimpa jeung dosana. Memang nya kitu pisan eta perhitungan atawa wawales jaga di alam akhirat. Sedeng tadi ge naon rupa aya babandinganana beurang jeung peuting caang jeung poe. Aya alam dunya jeung alam akhirat. Itu di bab hukuman aya hukuman lahir aya hukuman batin. Lamun boga kasalahan tina bab kajahatan ukur di hukuman ati jaga wungkul di alam akhirat. Atuh mun kitu mah mana ke hukuman di dunyana beureun moal aya tempat pangberokan kasebut panggare. Kitu di dina bab kanyerian boh nyeri batin boh nyeri lahir. Kanyerian jadi anak pasti kolot nyeri-nyeri. Sabalikna kanyerian jadi kolot kanyerian anak. Buktina diri aing boga kolot hiji-hijina. Nyatana jadi indung nepi ka palastra aku jalanikan yaya ku manusia nu ingkar tina dadasar kamanusiaan. Nu ingkar tina papagon agama. Saha jelemana boga indung atau bapa dikanyaya ku dengin bari tanpa dosa. Aing teh suka lahir batin dunya akhirat. Suka jeung pasrah setenan lamun indung aing palastra ku ridona Allah. Ari palastra ku jalan aya nganiaya masyaallah jauh kana ridho. Jeung bejana di Arab mah lamun aya jelema jahat benang hukuman ge sok ditunggal janda. Ku dasar kitu ingat kana kanyerian ke diri aing kapaksa rek maluruh manusia. Ingin kianat ka indung aing bari di mana tepung di dinya. Aing rek ngayakeun bari iman pati. Rek ngilangkeun kanheri ragana menjadi indung. Kitu itikadna armada nu dilisankeun jero dadana. Sang Arab ulah kulam anguran di lebet angin. Nok warna sari kakara nyarita deui satengah ngahudangkeun armada. Dina alam panglamunan sabab katingali jen armada ngalamun meuni anteng naker. Wios nok gacan kunduh mangawe nok bade kulem. Ulah kaganggu ku Akang temal armada. Atuh nok warna sari teu wani ngampi ari armada can ngampi masieun terus ngorolos. Jep jarempe deui asa beuki namahan jemplingna peuting. Sedeng sorasa satuan asa beuki rame. Komo bangkong jeung bancet meuni recet. Sora bangkong belentuk jeung bangkong ngacatang sigan patarik-tarik. Kang kingkung sisi wahangan ciang-ciang jeung cari cangkas baleger. Dibarungku sarolonok tingkeuleuleung. Kalan-kalan kadenge sora manuk buuk siga ngalokan kana sora sasatuan nu sejen. Di bibirna angin leutik siga nu met mepes kana panasna batin saurang jajaka. Tayalian armada nu ngarasa ngenes tina perkara indungna. Aya nu nyiksa nepi ka hantuna pondok umur. Pucuk awi jeung pucuk daun kalapa ting arulang, ting korosa, bentang baranang ting kertip ting carelak mapaesan langit anu semu paul. Mimojang nok warna sari gawena ngareretan bae ka saurang jajaka nu keur melenguk. Keur kitu jeung juga ragamang leungeun nok warna sari nyekelan kana pigilang leungeun armada. Kitina duka sadar duka setengah teu sadar. Jero nyalukan lirih naker. Tangah pokna semua roshot ngarewos naon armada sarua para mitra bari ngareret teu dua padu teuting. Jadi akan bertahan teling di dieu sareng ulun nok warna sari nanya kana pamadegan armada kunaon nok mangge tumaros kitu sagala. Armada tuluy neuti teu kunaon kang ngaroskeun tema nok warna sari terus tungkul bangun lunggu. Sedang leungeun tetep napal kana pigelang leungeun armada. Kami Akang ngaros teu betah merupina moal deui ka aya minggu-minggu di dieu. Sadindang nyetos-nyos deui naon. Eta teh micirikeun yen Akang betah aya di dieu. Moal bari ngalih deui ti dieu. Wallahu alam nok perkawis eta mah teu tiasa ditangtoskeun ayeuna. Dupi kitu kunaon? Make ngaros kitu sagala ka Akang. Nuhun kahoyong abdi mah atos we ulah bade tebih ti dieu kan. Jalaran abdi tos teu asa-asa pamisah disanggemkeun mah asa gaduh raka sakandung. Tema nok warna sari bangun sedih.
mun hadepok kemung ditinggalkeun jauh ku armada sanes nalelewe akan ge sami tos teu asa-asa nok kitu deui ka uyut asa kasepuhna dia nu mawi ulah bade angkat-angkatan deui Kang bade menak tuang bade henteu ge jalan akang tos teu kagungan ibu Rama atuh abdi nya kitu keneh urang parantos sami-sami pahatu lali laras upamipun biang sareng pun bapa parantos teu aya teh manuk mung akang aya keneh kamelang di antawisna ku punini sareng pun aki sakawisna bade naroskeun ka pun biang ka hiji bade naroskeun saha jalmina sareng urang mana nu nyiksa ka anjeunna atuh kaduana bade naroskeun punini sareng pun aki di marana lindihna mung kabujang pun biang teras ngantunkeun kumali ti kitu enjing duka pageto mah ku akang bade dipaluruh we mamanabian ka pendak sareng jero meneng keneh jaran waktos kamari ieu dipilarian rorompokna akang ningal aya kuburan enggal keneh duka kuburan saha-sahana mah bade naroskeun ka tetangga teu aya saurang-urang acang upami punini ataupun aki aya wartosna tangtos ngarantunkeun hoyong terang pajaratanana kalayan bade dialihkeun ka dieu caket pajaratan pun biang nuhun-nuhun upami jaru meneng keneh eta nu ditedak ku akang kalayan bade dibantun ka dieu supados riung mungpulung upami ka ku akang teu dipilarian bilih araya keneh hawatos mangkaning parantos rarempo temal armada jep duanana jerempling bari sirah tarungkul harpan armada jadi pindah nu tadi nama ini terek maluruh inungna rajin kapangih teu hanteu ponok umurna ku jalan anu nyiksa ngan canyaho ku saha-sahana ari ayeuna maksudna hayang maluruh ninina jeung akina sedeng nok warna sari batina mah teu ngidinan armada rek luntah ngan teu wani pok sok sieun ngahalang-halang kana kanyaahna nok mangaturang kalebetos wengi jeung lebet angin armada kakara ngajakan ngampi kunyang nok warna sari nangtung kitu di armada meh bareng kakara ge puska imah samalah nok warna sari ge kakaraceun kana tulang maksudna rek nulakan pantun dipongpok imah kadenge soran gublag-gebli atuh nok warna sari curing hak sarta nanyakeun ka armada setengah ngaharewos bangun curiga ngaso heula para mitra ngaso kakara gebus ka imah samalah nok warna sari kakaraceun kana tulak nu maksud ngarek mulakan panto dipongpok imah kadenge soran gublag-gebli atuh nok warna sari curing hak sarta nanya ka armada setengah ngaharewos bangun curiga Kang sedang gublag-gebli di rumah okna bari gancang mulakan panto kurancatan nu panjangna sameter mun ku akang ka kuping sadeu mah gublag-gebli cing urang tinggal heula di tepasna temal armada sarua pada hangarewosan bari ragamang kana tulak panto ngan teu kungsi lilaan sabab nok warna sari gentak nyarek bari nyekelan dengan armada pidos kang bakal harus jangan wari jahat sakiman pun ngalira kumaha aya opatan atau pilih majalmi atau secarikan bahkan ulit pantos kuliah nok warna sari hariwangeun inggis armada cilaka sabab timuruna nok warna sari mah karampung sedeng ari rampung teh sok loba baturna ari teu keng ditinggal di tepas wios ku akang bade di tinggal di jalan di pengker armada maksa rek kaluar akang aku bedenggung pisan teu keng diulah-ulah coba kabuka kana ujung supados aya rencana warana sari bari mah baeud teu sotenan bakat tingku hariwang wios teu manggudakeun ulu tawatos makanin juros-juros kulem temal armada ceng kana siku si buru-buru ang waris diuyut sagarana diselapkeun kana sela-sela beubeur leos ka tukang ngalaan tulak panto dapur lol armada ngelol heula ana brehnya jelema saurang keur culang cileung ngan teu sidik kana rupa sabab cahaya bulan teu pati bengras kahalangan ku mega memang eta jelema dina cingeusna matak diligakeun da ku dasar kitu armada leungit tina karisi terus kaluar rek newak eta jalma ti tukang ceuk timuruna bisi nu nyiksa ilunna teh anyangan deui kakara armada menang tilu lengkat corelat cenah jelema nu dicuriga ngacorelat kabelah katuhu sigeun rek ungah katepas memang nyage eta jelema teh ungah katepas rekot kadenge sora palupuh rerekotan
Sirilik nok warna sari nyerilik nyokot sumpit jeung pasar nati kamar. Pelila keluar dari tuluy ngadepong dina lawang ka dapur bari geus siap sadia nangohkeun sumpit di dalam pengkana lawang. Cek pikirna nok warna sari gimana aya nu asup rek dipapagkeun ku sumpit. Caturkeun armada terus ngalengkah regeureun, malah ngelok deui sabab katingali jalma nu unggah ka tepas teh ngalieu ka tukang. Lol armada ngelongel ti juru imah, katayap leumpang awakna rada dongko. Barang kepi kapal bakulodo katingali saurang lalaki keur ngajanten nonggongan. Samalah leungeun sabelah geus ngarampa kana panto. Puguh we para mitra sadaya. Timuluna armada beuki nyoko ka eta jelema nu rek ngajahat. Tina kituna manehna geus gili geus teu loba nu dipikir deui. Celeng armada luncat ti luar ka tepas bari leungeun anu kencang ngahompet beuheung. Sedeng leungeun katuhu dipake marioskeun leungeun eta lalaki. Puguh eta lalaki ngaranjung terus teterjel hayang leupas. Gero armada ngagegeronok warna sari nu keur siap sadia nangohkeun sumpit nu geus dieusian paser. Nok, buka pantona nok. Pokna sirilik nok warna sari nyerilik. Sumpit dituna heula dina palang dada geus kitu ngalaan tulak panto. Ana beraya saurang lalaki keur dihompet beuheungna ti tukang ku armada. Bari legegan datang ka jero tuluy dikusrukeun. Keburu rubuh tarang nyuksruk kana palupuh. Atuh uyut sagarana nuju kulem teh gentak merejat keluar ti kamar. Nyampak saurang lalaki keur ngudupung. Bari sisi bilik pakaian menikah rucel. Harinok warna sari ujung-ujung ceg kana tulak panto samalah geus diheubatkeun rek dipake ngababuk sirah eta lalaki. Ngan sakilat kuyut sagarana tulak panto dirawel ku panangan kiwa. Ih, nok ulah sok gampang ngababuk. Jalma ti mana ieu teh jalu? Saur uyut sagarana bari nyimpen tulak panto ka sisi bilik. Buka uyut jalan ke acan ditaros ku abdi oge. Mung dibantun ka lebet sote wireh nyurigakeun we bade kalebet. Temal armada masih keneh mencerong ka eta jalma nu keur ngudupung. Ish. Cari sagala rupa teh sok tanya heula sarwana jeung sino. Heug tanya heula saha ngaran, urang mana di mana padumukan. Naon maksud datang ka dieu beuting-beuting tah kitu? Saur uyut sagarana rada ngakelendeng. Ari uyut sagarana tos sasauran kitu kulisik eta lalaki ngulisik. Tuluy cengkat ngarereh ka Kang armada. Tuluy teu pok nanya sorana semua geter. Iste sanes Kang armada teh kitu. Ceuk eta lalaki bangun apaleun ka armada bari nunjuk. Nya kuring armada ari anjeun saha? Temal armada naturalitas dijawab gitu gabrug ngarangkul kana suku armada. Ya Allah Gusti nu Maha Agung, kutan Kang armada. Nuhun Kang abdi tiasa ditepangkeun sareng akang. Kapan abdi teh pun isa Kang anu sok sasarengan ngurus masjid di Ustad Binata. Temal eta lalaki horengjang isa. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Kutan jang isa teh. Tas di mana? Jeung reka mana atuh penting-penting make bisa ka dieu sagala. Nyauti saha Kang aya di dieu? Cek armada para mitra sadaya. Harita teh manehna ngarasa kaget anu teu ngimpi-ngimpi acan baris tepung jeung baturna pura ngurus masjid tayalian isa. Uyut teh rencangan abdi nu sok urus masjid nalika abdi diajar ngaos di hiji ustad. Armada ngabejakeun ka uyut sagarana. Anu jeung ngadeg caket lawang kamar arinok warna sari colohok bengong kawas nu bengong. Nyaho ceuk uyut ge ulah sok babari nganteur kana nafsu heug tanya heula. Untung uyut kabulu nyaring lamun teu nyaring mah meureun cilu jeung sinok ngadon nyariksa jelema teh bubu-bubu. Kapan akhirna matak ieu jadi dosa. Pangmerekeun ngaca inok leuwaseun kayaknya. Ceuk uyut sagarana teras calik diamparan ku kulit mencek. Kitu di armada diuk arinok warna sari ngoloyong ka dapur nyokot teko nu dieusi ku cai herang geus diis. Tuluy para mitra sadaya jeung cangkirna tuluy dieusian. Poe kaji yang inum heula ngarah ka leuwasna leungit. Ujang. Uyut sagarana miwarang ngaleueut ka Jang Ishak. Da puguhnya Jang Ishak pareng tikoro asa tuhureun ka tamah reuwas kareureuhnakeun. Tas aya nu ngarontok ti tukang bari beungeut beuheungna dihompet panjang ka Jang Ishak mah nu ngabeberik manehanana. Nah so heula para mitra sadaya.
kaum dangu. Harita yang Ishak terus ngangkat cangkir. Ditampi atau 10 Kang, ditampi Kang. Kalinya 15. Temal armada regot-regot yang Ishak nguyup cai. Mandi ambil beaksa cangkir. Cangkir rentuna digigir tuluy nyusutan bibir kutungtung baju nuges kucel teu puguh rupa. Menang sawatara jongjongan kabeh ngaberetem can aya nu ngaromo. Jang Ishak melenguk dadana turun naik kadorong kureng hapna napas. Retnok warna sari ngareret ka armada gawena keur neuteub seukeut ka Jang Ishak nu keur tungkul. Teu lila ka kara armada tumanya. Cing Jang Ishak geura caritakeun ari geus lalormah tina kareuwas. Jang Ishak tas di mana jeung ka mana wae mek bisa sumaba ka dieu. Bari kayan sakieu geus peutingna. Leuwih teu lila akang hampura bieu akang hampir-hampiran rek nyicak Jang Ishak. Pokna sanuk-sanuk menta dihampura. Mun Kang abdi ge nyumpun dihapunten bieu nembe bade neungeul ka akang. Mun saena kabujeng katewa ku uyut. Pok warna sari nyairan mairan menta dihampura. Sami-sami abdi kedah dihapunten ku akang sareng ku ece. Manawi kieu Kang langsung ti payun abdi teh nya ngaturkeun nuhun ka ngaros binga nu taya papadana. Teu disanggi-sanggi akang abdi bakal tepung sareng akang. Oge teu disanggi-sanggi aya di dieu sakawitna abdi teh ka dieu teh kalayan nembe teh tos katepasnya. Maksudnya bade uluk salam kalawan bade teras ngiring ngarerem. Ebutan teh sawios ditepas ge upami nu kagungan bumi teu ngawidian mah abdi ngiring ngarerem. Dan abdi tos teu kiat kulung se. Hampir bade saminggu ayeuna abdi bade apruk-aprukan teu puguh. Teu puguh nu dijugjug aprak-aprakan teu puguh nu disabak Kang. Bade wangsul kasarakan teu wantun sasat abdi nuju mayunan pibahyaeun. Nu pasti abdi kana ajalna. Wahirna janten kieu katalangsara cek Jang Ishak can ngajelaskeun. Pasal-pasalna nulungan Nyi Kulsum indungna armada sabab kaburu ditanya deui ku armada. Ke nying hadepan pibahyaeun ti saha Jang Ishak dirampok. Cek armada timburu nama karampok dume ti heula waktu cicing di Ustad Winata. Kungsi aya kajadian diserang ku pihak rampok pimpinan Kirebo. Sanes pibahyaeun ti rampok Kang da berkah ieu mah tos lami ge raya rampok. Mun ngalatana mah abdi nulungan ibu akang muhun Ci Kulsum. Hah? Tina pasal nulungan ibu akang. Nulungan kumari Jang Ishak. Armada bangun reuwas. Nulungan ibu akang anjeunna tos disiksa dugi ka mastakana baloboran ku getih. Bali dugi ka teu emutna Kang. Hah? Disiksa ku saha Jang Ishak? Disiksa ku saha pokokna caritakeun. Saha nu nyiksa indung akang teh? Sok buru-buru caritakeun. Armada ujug-ujug nafsu peungeutna ngadaun berak. Bari ngakeubi-keubi awak Jang Ishak. Ari nu nyiksa mah buka saha Kang mung tempatna di Simodin. Di Simodin nu dimaksud ku Jang Ishak teh Modin di lemur Jang Ishak keneh. Armada neuteub seukeut bari masih keneh nyekelan tak-tak Jang Ishak. Sedeng uyut sagarana sareng nok warna sari ukur ting pelencerong. Mun di bumi Simodin Kang. Eta Jang Ishak make nyaho indung akang disiksa di mana Simodin. Nah Jang Ishak nah hiji jeung Simodin. Sanes ngahiji jeung Simodin Kang upami sae disanggeukeun mah. Kalayan akang percantennya abdi dikerem di kamar pengker ku Simodin. Ari abdi mah tina pasal ti payun teh aya akang lebet ka masjid majarkeun abdi sapongkol kalayan nyilungan akang. Terus abdi disariksa ku baturna Simodin tiluan kalayan dikerem di kamar. Ini hiji wengi abdi nguping istri jejeritan teu kantos lami jempe teh. Ku ajana kitu abdi lah-lahan ngabongkar patok kamar. Kalesan aya di kamar aya linggis. Terus keluar ti kamar terus lebet ke tengah bumi maksado bade ningali istri nu jejeritan teh. Bade abdi harita nyepeng linggis atuh. Ebutan teh di mana aya bade midamel jahat ka abdi bade dihanca we ku linggis. Nanging di tengah bumi teu aya sasaha. Ret kana pantok kamar katingali rada melenge. Tos kitu ku abdi dibuka nah atuh Ibrai teh nyampak Ci Kulsum nuju ngalingkuk. Angyan rangsak setengah orat Kang. Sarai gareuneuk jadi mastaka baloboran ku getih. Tos kitu mah teu seueur nu lemut teuing abdi teh lah-lahan manggul Ci Kulsum terus dibantun keluar. Dan kapengker kitu ge ngareksa ke pagar Kang. Sabada abdi tebih buka di lersan mana jalan asana meang ke tempat dinya. Pengkereun nguping ti gerebling. Tos tengwe sampean abdi anu nyusul. Didinya abdi ngaros bingung sareng tos repot. Manggul Ci Kulsum. Kalesan aya gonggo pasireun wahangan. Lajeng Ci Kulsum dilebetkeun na lebet gonggo. Terasa direumpeukkan kuregang awi haur sareng daunan. Maksana abdi disebutkeun didinya abdi teras lumpat. Cek emutan abdi di mana abdi tos salamet kalayan rek nyusul. Anu nyusul tos teu aya Ci Kulsum bade dibantuni ku abdi. Nanging nyusul terus ngaberik atuh abdi teh luncat ka wahangan.
karsan cai nuju ageng duit ka abdi mah teu ka Bandung ka Bali betul teh ka Bandung Pali tos atuh bade ka caket kana curugna enggal abdi muntang kana dahan kai kalian salamet tiasa hanyat di kadarat Kang. Kinten-kinten subuh abdi wangsul ka tempat panyimpanan Cekulsum maksud bade dibantuan barang duit kadinya Cekulsum tos teu aya atuh dina gonggong mah direumpeukna ge paros acak-acakan Kang. Sakadapan abdi ngaranyu palang siang kapenak nyusul enggalna carios abdi mios deui maksud bade maluruh akang bade ngawartosan perkawis Cekulsum karsan ayeuna penak di dieu sareng akang tah kitu Kang marga lantaran mah janten enggalna carios mah kitu Kang janten pokona mah abdi dugi ka tiasa ka dieu teh salajengna abdi nada dihapunten we ka akang sanes abdi harianeun alimna naon teh ngabantu Cekulsum sanes abdi harianeun hartosna mah ninggalkeun Cekulsum nya kumaha tuh jalan abdi ge parantos lungse ampir seep napas Kang tumali kitu abdi bade sadaya-daya we sangem paripaosna mah bade dibeureum bade diheudeung ge bade masrahkeun ka akang nya ya wadi mah nyangakeun beungteug-teukeun suku genteng balokeun ti korogorokeun eta mah atuh akang wae aya emutan bade nyusul tuang ibu mangga insyaallah ku abdi bade disarengan mungpunten we ari ayeuna mah moal tiasa Kang dan lu parantos capek teuing Kang nang enjing mah mangga insyaallah disarengan ku abdi cek Jang Ishak panjang lebar ngadadarkeun tina perkara nu karanapan ku manehna waktu nyalametkeun Nyi Kulsum padahal Nyi Kulsum geus mulang ka alam kubur ngaso heula ngaso para mitra sadaya harita atuh para wargi sadaya Jang Ishak tuluy nyarita deui kumaha pun enjing Kang urang ngabujeng Cekulsum teh ka tempatna si Modin pokna deui bari netep kana beungeut armada nu semu geuneuk dirbeusi atah beuleung rumeh ngadenge katerangan kitu ti Jang Ishak nafsu ngagugudu amarah anu ngagolak sakujur awakna teter hayang geura mulangkeun ka biadaban nu ngakaya ka indungna da kawasna lamun teu Jang Ishak nyebutkeun geus lungse mah harita keneh ge rek diajakan pikeun ngajorag si Modin sedengkeun para mitra sadaya manehna ge nyaho si Modin teh jelema telenges Jang Ishak lamun akang teu ngaraskeun kana karipu Jang Ishak sanajan ayeuna geus nyedek ka tengah peuting pasti ku akang diajakan ilit ngadatangan ka tempat si wawelak manusia biadab tapi keur akang lain rek nyokot menjadi indung keun bae jadi indung mah sabab armada nyaritana teu kebat sabab kaburu dipegat kalimah ku Jang Ishak akang nyebatkeun sawios perkawis jeung ibuna kumaha kitu Jang Ishak kaget teu perlu disusul indung akang mah Jang Ishak sabab indung akang mah geus balik ka alam kubur temal armada kamu sasaurana sausaha Kang Jang Ishak siga nu teu percaya nyaan indung akang geus daya di kieuna Jang Ishak pek we taroskeun ka ieu sepuh sareng ka Noksari armada nunjuk ka uyut sagarana lara sepuh ibuna Kang armada paros nganturkeun Jang Ishak nanya bari ngareret ka uyut sagarana nya ujang indung si Ilu teh geus hilang samalah poe kamari di kuburna ge dimipil tah bisi ujang kurang percaya maju maina teh angka di ka kuburan nana dipipir anyar keneh di kuburna ge jadi indung nasi Ilu teh parantos mulih ka jati mulang ka asa kitu nya walar uyut sagarana geus disaurkeun kitu mah ku uyut sagarana ka Jang Ishak percayaeun ari katamah-tamah nok warna sarimairan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Cekulsum hapunten abdi ceuk ngan abdi nu dosa mah Kang armada nyana bakal pondok Yuswa mah ku abdi moal dikantunkeun Kang hampura abdi Kang cek Jang Ishak akhirna ngerasa sedih malah nyegeruk ceuri keun bae ujang montong bake dipake sedih montong dipake rasa boga dosa da keur ujang mah teu dosa malah sakitu geus gede amanah mana kitu ge indungna si Ilu teh geus nepi kana titis tulisna geus teu bisa dirobah deui kalam ilahi mah ujang atuh kulak canggeumbang awak ngaranna nu kitu je saur uyut sagarana ngupahan Jang Ishak sedeng armada
meniti kakarakat hayang buru-buru ngayakeun paritungan pati jeung ngaran Simodin. Eta tiasana kapenak akang teh usaha sepuh. Mun ibuna akang kapenakna usaha, yang Ishak nanya ka uyut sagarana. Bari nyusutan cimata ku tungtung baju. Teu rese barabat ku uyut sagarana disaurkeun. Anu manggihan teh armada waktu manehna bebeja rek maluruh indungna. Waktosna para mitra sadaya hanyaka.